Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sapertos biasa sareng Mamang di channel Mang ADBM. Sapertos biasa Mamang bade nyanggakeun dongeng-dongeng heureuy, dongeng enteng cariyos si kabayan. Dina danget ayeuna Mamang bade nyanggakeun judul si kabayan udud surutu. Mangga dihaturan subscribe, like, and share na supados channel si Mamang ieu tiasa berkembang, tiasa ngahibur ka pamiarsa sadayana. Mangga nyanggakeun der ah. Kacarioskeun dina hiji mangsa dina bulan puasa cenah. Si kabayan teh dah biasa tuh banyak puasa nama rajin gitu. Kacarioskeun cenah dina hiji dinten dina bulan puasa eta si kabayan teh kasumpingan rencangan dalit ti alit cenah eta nyaeta cep oding teh gitu. Jalmi aya gitu. Linggihna di kota cenah di daya. Tadina hiji dinten teh euy ka lembur. Enjing-enjing kene tos ngurumuy dongkap ka bumina karo rompokna si kabayan. Punten cenah kabayan nuju naon? Eta cep oding irah datang cep. Tadi cenah urang tos subuh karak tepi cenah. Oh kitu kumaha damang cenah. Kumaha di dayeuh euy di kota? Biasa we cenah urang mah pakuli cep oding teh. Padahal mah jelema aya cenah. Kumaha cep cenah. Nyandak oleh-oleh naon we si kabayan teh damen sobat ti alit teh, sobat dalit, sobat leket. Ya cenah ya kabayan cenah. Urang nyandak oleh-oleh keur maneh da maneh meresep udud cenah ieu dicandakeun ku urang cenah udud surutu tegep cenah alus cenah. Cing ningali cenah cep tingali sodorkeun ngan sabatang-batangna deh da meureun udud surutu mahal teh gitu nya. Ulus cenah ieu cep manis seungit kieu. Heuh cenah. Eta teh surutu mahal eta teh kabayan cenah. Urang inget we ka maneh cenah. Makana urang nyandak ke hiji ka hiji we cenah da urang usaha mahal teh ya cep oding teh kitu. Sakege nuhun cep inget kene ka rerencangan. Tuh orang mau alami ya cenah kabayan da tunduh kene orang karak datang. Heuh non cep. Barang cep oding eueuh teh langsung we si kabayan teh pamitan ka nyi itu nyi cenah. Akang bade ka sawah cenah. Bade ningali sawah cenah geus koneng nyaah bisi ku manuk cenah. Mohon Kang nya kade cenah. Cik atuh cenah. Semangat si kabayan teh ka sawah tah. Teu poho. Udud surutuna dicandak sareng korek api. Tah aya niat gentes nah hate teh wah cenah ieu tegep cenah gitu ya. Barang tepi ka saung cenah terus maneh teh diuk cenah ngabaheuh hae gitu da angin ngahiliwir teh isuk-isuk keneh. Karasa kene tiis gitu kana awak teh gitu nya. Diilak, diilik, dipulak-balik seungit cenah ieu surutu teh tegep. Beukilila kabita da geus nyiapkeun korek teh paledug we teh surutu teh dihurungkeun dikenyot. Aduh eta mah dipeureumbeun tah tungtung da basi kabayan teh batal puasa cenah nya. Batal puasa gara-gara kabita surutu tegep. Paledug bari peureumbeun tah cenah. Jelema kakurilingan gitu jelema ngulampreng da meureun di sawah. Barang kitu ti katebihan si Abah datang. Barang geus deukeut teh langsung ngagebah ka si kabayan. Kabayan, kunaon? Atau si kabayan teh reuas meureunannya digebah ku si Abah teh. Keur udud surutu keur nikmat-nikmat teh karak sapotong langsung diasupkeun kana duduk kuy. Kana peci diasupkeun teh ka pareuman-pareuman acan eta teh. Abah biasa we cenah ya abi kabayan cenah ieu cenah di sawah bari ngetakeun manuk cenah ieu nyaah cenah pareges maju ka koneng. Atuh cek si Abah teh. Barang ningali sirahna si kabayan ngebul teh meureun da. Tapi si Abah mah geus apaleun si kabayan teh keur udud surutu. Da terang cenah aya cep oding uih cenah ka lembur. Kabayan eta maneh kunaon cenah sirah maneh mending ngebul kitu eta peci cenah. Uluh Abah cenah. Ieu poho bah cenah. Kabayan tos udud surutu subuh cenah teh sahur cenah ieu can kapareuman cenah. Coba ka dieu ningali cek si Abah teh. Pikeun ka si Abah teh surutu teh kari sapotong teh kitu nya. Wah cenah ieu surutu tegep cenah ieu sigana mah. Cenah bah. Oleh-oleh ti cep oding cenah. Langsung kita antapara deui ku si Abah teh dikenyot. Cenah ieu mah nikmat cenah ieu.
Nikmat pisan cenah ieu surutu teh bari molohok teh si kabayan ningali si Abah gitu. Udud surutu saya sapotong ku manehanana bari peureum beunta teh. Cenah ieu mah kabayan tanggep pisan cenah ieu euy surutu teh rasana. Wayahna we cenah nya ku Abah rek dibeakeun. Tungtung nama udud surutu teh kabeh dibeakeun ku si Abah ku si Abah eta tungtung namanya si kabayan teh kari olohok we ningali surutu dan sakitu. Nikmat teh diseepkeun cenah ku si Abah. Aing mah hanjakal cenah cek si kabayan teh jero hatena. Nabi-nabi teman eta si Abah cenah nyaho cenah urang boga surutu alus cenah. Kari olohok si kabayan tungtung namanya surutuna seep di ku si Abah dikenyot. Tak itu dongeng si kabayan udud surutu cenah bulan puasa tungtung nama batal kabita surutu tapi mah ulah jadi ieu nya ulah diturutan cenah kalakuan si kabayan kieu mah kurang alus gitu. Mangga atur nuhun kasadayana sakitu dongeng enteng ti si Mamang nu nyandak cariyos si kabayan udud surutu. Mangga diantos aturan subscribe, like, and share na supados channel si Mamang tiasa berkembang, tiasa ngahibur ka balarea sadayana. Hatur nuhun cag.